Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah sore yang berbahagia ini, sore yang penuh dengan kesejukan, dengan adanya hujan ini, itu adalah merupakan rezeki buat kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari Minggu, hari Ahad yang berbahagia, insya Allah kami dari perkumpulan paguyuban Mitra Sunda Riau Missouri anu diwakili ku ibu-ibu anu carantik nu saralehah anu sumujud ka keluargina bade berbagi rasa nyaeta sareng wargi-wargi urang atau dulur-dulur urang nyaeta bade pembukaan tajil. Tajil itu panginten upami istilah nama ngabatalkeun saum Ramadan ieu. Dan insya Allah akan dilaksanakan nyaeta di lampu merah Jalan Gajah Mada, Pekanbaru Riau. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini kita mendapat barokah, mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tidak berharap masalah pahala, tapi kita berharap masalah keridhaan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga harap kepada semuanya kanggo ibu-ibu anu ngalaksanakeun di dieu ngahaturkeun nuhun sageung-ageungna nya mugia kasehan ibu-ibu sadayana dalam rangka berbuka tajil ieu sekanten sekali deui tiasa dibalas ku Gusti Allah Anu Maha Suci. Pesan ti ayang ya kade ieu teh ulah janten ria nya. Da percuma kita ibadah ngangeria akhirnya tidak dapat ridho Allah. Yang didapatnya itu masalah pujian dari manusia, tetapi mendapat celaan daripada Allah SWT. Begitu sekali deui kade tajil teh ulah dijantenkan, ulah diobrol-obrolkeun, tong kudu dibeja-bejakeun, tong diuluh-uluhkeun ka batur. Da ieu mah khusus untuk urusan orang jeung Gusti Allah. Mungkin gitu pesan pertama yang disampaikan eyang kepada wargi urang, umumna wargi Mitra Sunda Riau, khususna ka ibu-ibu anu gareulis anu sadayana anu bade ngalaksanakan pembagian tajil ieu. Hatur nuhun, hapunten kasuhun, wilujeng didamel mugia hujan ieu entong janten janten rintangan. Moga-moga janten hujan itu mendapat namih rezeki buat orang sadayana nyaeta ibadah ka Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah kami dari paguyuban Mitra Sunda Riau, walaupun hujan lebat nih ya guys, kita tetap semangat mau berbagi tajil dengan warga yang lain. Semoga semua kita berkah dalam bulan puasa ini ya guys. Amin, amin. Diterima sama Allah ibadahnya semua, amin. Oke sip. Salam dari Mitra Sunda Riau yang bermitra dengan suku mana saja. Runtut silih asa, silih asi, silih asu. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ibu-ibu Missouri Provinsi Riau akan membagikan takjil di Jalan Gajah Mada. Semoga apa yang kami berikan menjadi ibadah buat kami tentunya dan berguna untuk yang berbuka nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan teh bawa rezeki ka urang. Kadang-kadang manusia mah tidak pernah bersyukur, jarang bersyukur. Hujan dibere hujan unggal poe hayang halodo. Dibere halodo iraha hujana. Eta we jeung eta teu anggeus-anggeus. Eta teh ciri-ciri jalmi anu kirang bersyukur. Tah ayeuna mah muji ka Gusti Allah nganuhunkeun di pasian hujan
Mudah-mudahan hikmah daripada hujan ini, satu, udara jadi bersih, asap-asap, debu-debu anu selama ini berterbangan akibat kebakaran hutan jadi bersih. Urang oge nu biasa tara mandi dengan aya hujan jadi mandi. Anu tadi wangina rada wangi, ayeuna tambah wangi gitu. Ya jadi alhamdulillah ya. Sok dah ulah jadi pantangan atuh. Adi rek mere mah mere we tong loba nyarios. Sok tahu hujanan bagikeun. Kanu hoyong kanu hoyong. Aya ngagitek segala sadit. Ke urang tempat dia anu di Parapatan ka Harapan Raya. Mudah-mudahan we da ge sok seueur anu ieu teh. Sok seueur dia dina hanapeun ieu ya. Di flyover anu bade ka Harapan Raya anu bade lurus. Lamun ceuk basa ieu mah ngiuhan cenah. Sok ngarieuhan di dieu.